Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Patepang di sahabat-sahabat sadayana di senasi mabdi. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bari neraskeun kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah anu disarahan ku Syekh Sarqawi. Hatur nuhun kanu parantos subscribe TV pisan kasayanana. Tong hilap di share boh bilih aya pertarosan diantos pisan komenanana. Mangga urang sami-sami teraskeun siapkeun weh kitabna sareng pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh Saur Syekh Sarqawi, qala ngadawuh Ibnu Athaillah radhiya muga-muga mikarido sapa Gusti Allah anhu ti itu Syekh Ibnu Athaillah. Min alamatil itimadi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri tatagenan alal amali kana amal. Nuqsanu rajai ari kurangna pangarep-ngarep. Ingda wujudi jalali dina nalika wujudna kasalahan. Tina sapalina pirang-pirang ciri tategenan kana amal. Tategenan kana amal teh mungguh aripin mah dicacat. Naur margina sabab amal kaluar ti makhluk. Di ari-aripin mah tategenan teh ka dat Allah kana sifat Allah. Anu qadim. Sabari tategenan kana makhluk atawa perkara nu kaluar ti makhluk lemah jeung teu kuat. Jeung teu bisa ditatageunna. Tina sapalina pirang-pirang ciri tatagenan kana amal ari kurang naroja dina nalika ayana kasalahan. Maksudna nyaksi kana sifat Rahman Rahim Allah Maha Ghafur Allah kurang rojana. Da ayana wujud kasalahan. Sabalikna mafhum khalafahna tina sapalihna pirang-pirang ciri tategenan kana amal kurang nakasieun dina nalika ayana amal soleh. Lamun aya amal soleh kurang kasieun. Gede roja. Aya amal kasalahan kurang roja, gede kasieun. Malah upami rojana teu aya pisan bisa putus asa pan. Dina ngalakukeun amal kasalahan teh setobat upami tatagenan kana amal. Anapun ari-aripin mah teu tatagenan kana amal, sabab amal kaluar ti makhluk. Naon margina? Sabab aripin mah nyaksi kana Allah Subhanahu wa taala dina sirna, dina qalbuna ningali kana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jeung dibersihkeun tina sifat madmumah. Mangka nalika anggahatana dina waktu ngalaksanakeun amal kaalusan henteu dipake tatagenan eta amal kaalusan kana meunang rahmat Allah. Naon margina? Sabab eta amal soleh nu keuna kana aripin suatu anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Jeung Allah teu butuheun pan ku amal soleh nu kaluar ti makhluk. Sawalarna ayeuna ku sabab sirna nyaksi kana dat Allah. Ruhanina kana sifat Allah, qalbuna dibersihkeun tina sifat-sifat madmumah. Selalu nyaksi kana sifat Allah Subhanahu wa taala. Qalbu arifin dina waktu dohirna midamel kasalahan
mangkat tengurangan kana roja arifin. Naon margina sab kasalahan makhluk tengurangan kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atuh perintah hakikat teu meunang tatagenan kana amal. Ngan ari perintah syariat mah kudu ngalaksanakeun amal, ngalaksanakeun ubudiyah ibadah ka Allah. Wungkul eta we geus jaku arifin mah teu dipake tatagenan. Ngan perintah hakikat amal soleh teu bisa dijieun tatagenan. Naon ari amal teh? Ayil amal lil jawarihi tegasna amalna pirang-pirang anggahota. Tafsiran Sasarakowi min salawatin nyatana tina pirang-pirang salat wa adkarin jeung tina pirang-pirang dikir wa geuriha jeung salian ieu salat jeung dikir wal mutamidu jeung ari anu osok tatagenan ala dalika kana itu amal jawarih al ibadu eta kahiji pirang-pirang anu ibadah. Saur Sasarakowi jadi anu osok tatagenan kana amal anggahota kana amal nyata kahijina pirang-pirang anu ibadah. Wal muriduna jeung kadua pirang-pirang anu jalma anu ngarepkeun hate usul ka Allah. Pal awaluna mangka ari anu kahiji sadayana nyaeta ibad. Yantamiduna eta tatagenan ieu awalun kabeh alaiha kana ieu amal jawari. Duhulil janati dina asup ka surga watana umi sareng nikmatan piha dina ieu jannah wa najati sareng dina kasalametan min adabillah tina siksa Allah ta'ala Allah. Jadi ari pirang-pirang ibad dina ngalaksanakeun amal solehna eta sok tatagenan kana asup ka surga jeung nikmatan di surga jeung salamet tina siksa Allah. Sok padahal ari asup ka surga, nikmatan di surga, salamet tina siksa Allah Subhanahu wa taala, eta suatu hikmah tina amal ibadah. Henteu bisa ditatageunankeun, teu bisa dinisbatkeun. Eta asup ka surga jeung nikmat di surga jeung salamet tina adab Allah. Eta kusabab atanapi nya kusabab amal soleh. Tapi pan aya dina Al-Qur'an dawuhan Allah Subhanahu wa taala soal Allah Subhanahu wa taala sok arasup ka surga aranjeun kabeh ku sabab amal aranjeun kabeh tah ku Allah kitu didawuhkeun teh eta teh dawuhan Allah keur jalmi anu ngalaksanakeun amal ibadahna henteu diaku ku dirina. Menjami ahli ibadah teu ngaku bahwa eta amal saleh teh meunang diri manehnana tapi eta amal saleh teh wungkul anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan kaluarna amal soleh eta tina diri diseja ibadah eta abud ka Allah Subhanahu wa taala da eta ge anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Tau pami jalmi anu kitu henteu ngaku kana amal solehna kaluar tina dirina mangka bakal didawuhkeun ku Allah di alam akhirat engke sok arasup ka surga aranjeun kabeh ku sabab amal aranjeun kabeh. Iku sabab amal aranjeun kabeh teh eta teu bisa ditekadkeun ku urang nya. Maksudna teu bisa dijieun tatagenan eta sabab amal saleh masukkeun ka surga teh ku urang teh gitu. Kudu dipaloskeun we. Engke ku Allah bakal dikitukeun. Anapan lamun ku urang ditatagenan eta amal saleh ngasupkeun ka surga atawa bisa nikmatan di surga, mangka ku Allah teh lain amal aranjeun. Ya, tapi eta teh amal saleh teh amal kami surah Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiruna jeung ari pirang-pirang anu akhir nyata nu kadua nyata jalma nu ngarepkeun lempang usul ka Allah iku yatamiduna eta sok tatagenan ya akhirun alaiha kana ieu amal jawarih pil usuli dina tepi ilallahi ka Allah Subhanahu wa taala wa kasfil astari jeung dina ngabuka-bukana pirang-pirang tutup-tutup anil qulubi tina pirang-pirang hate tina hijab-hijab urang dul mah kawan dari hate sabab dikir teh yeuh tatagenan muridun teh hayang tepi ka Allah lamun teu loba ayeuna dikir teu loba amal jawari amal soleh moal tepi ieu ka Allah teh jadi dijieun tatagenan teh amal soleh teh kana tepi ka Allah sok padahal tepi ka Allah mah hikmah tah mah ari hikmah mah teu kudu diseja seperti urang tuang wareg teu kudu diseja urang wareg asa tuang kitu
eta mah perkara hikmah tamanya teu bisa disejak niat urang mah tuang mah karena Allah we supaya kuat ibadah keun wareg eta mah nuturkeun gitu upami hoyong wareg lamun teu kudu dipikah hoyong sabarna tapi ka Allah mah ngan saukur hikmah tina amal jawari kabuka tutup-tutup seperti urang sifat-sifat madmumah dina hate bisa eueuh pan ku urang loba dikir teh ka Allah Subhanahu wa taala kulobana urang ngalaksanakeun ibadah sababna jadi bersih pan awak urang tina dosa awak urang bersih tina dosa atuh hate bersih tina dosa di mana hate bersih tina dosa kabuka pan tutup-tutup teh hijab-hijab eta hikmah pan teu kudu dikaitkeun kana amal jawari ceuk Arifin mah nya ngan ari muridun anu karek belajar leumpang hate usul ka Allah pasti bakal aya tatagenan ku ajana salat zikir ibadah jawari kana kabukana tutup-tutup. Ani kudu bitina pirang-pirang hate. Wa husulil awali jeung sok tatagenan eta muridun teh ku amal jawari dina ngahasilkeun pirang-pirang hal al qaimati anu tetep biha kana ieu kulub eta awal-awal teh satos kabukana tutup-tutup eta sifat-sifat mahmudah seperti dina qalbu tetep sabar, syukur, tawakal, qanaah sareng sajabina eta ahwal-ahwal anu sae sababna pan ku amal jawari tah ari muridun mah eta teh dijieun tatagenan amal jawari kana ngasihkeun eta sifat anu sae teh dijieun tatagenan sok padahal eta sifat nu sae cek tadi teh ngan saukur hikmah barokah tina eta ibadah anugerah ti Allah Subhanahu wa taala nu Arifin mah teu kudu ditatagenan wal mukasapati jeung dina ngahasilkeun mukasapah pirang-pirang mukasapah kana sifat-sifat Allah contohna hate teh nyaksi we tuluy kana sifat Allah mukasapah eta teh pan sabab adatiahna pan ku sabab loba dikir jeung ibadah jawari ngan lain berarti kudu dijieun tatagenan ku ayeuna amal ibadah jawari supaya bisa mukasapah sabab eta mukasapah mah hikmah tina urang amal soleh teh teu kudu ditekadkeun teu kudu dinisbatkeun dihubungkeun kana amal soleh anugerah ti Allah Subhanahu wa taala wal asrari jeung dina hasilna pirang-pirang rahasia pan ayeuna ku sabab loba dikir loba ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dipasihan anugerah ku Allah nya pan qalbu teh kana rahasia Allah wa anu geus kaliwat nu eukeun nu bakal datang bisa kanyaon wae nya sapertos ka para aulia tah gitu. Eta teh teu bisa dijieun tatagenan ku amal soleh hasil eta asrar teh. Eta hasil asrar teh anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan ari muridun mah pasti bakal eta tatagenan kana hasil eta asrar ku sabab amal soleh teh. Jadi bakal eta tatagenan. Kilahuma ari hiji-hijina ari hiji-hijina tina itu murid ibad jeung muridun ibad sok tatagenan ku amal solehna hayang asup ka surga sareng sanesna muridun sok tatagenan ku amal jawarihna kana tepi ka Allah sareng anu sanesna tah eta dua kitu dua eta ti saban-saban ibad jeung muridun kitu madmumun eta nu bicacat wa nasiun sareng anu kaluar min ru'yati nafsi tina sabab ningali diri sabab eta amal ibadah pan kaluar tina diri henteu nyaksi bahwa eta teh ku anugerah Allah Subhanahu wa taala ku daya kakuatan Allah wa nisbatil amali sareng ku sabab nganisbatkeun amal ilaiha kana ieu nafsi diri amal ibadah teh tina diri teh atayun taja sehingga yang tadi buahkeun apa mah perkara dukiro asuturi ieu mah eta mah dukiro teh upami ka ibad mah nyaeta asup ka surga nikmatan di surga salamet tina adab Allah upami muridun mah nyaeta tepi ka Allah kabukana tutup-tutup sareng hasilna ahwal sareng mukasafah sareng asror sehingga dibuahkeun eta dihubungkeun jeung amal aranjeunna maranana eta teh dicacat munggu Arifin amal aripuna anapon ari pirang-pirang zaman maripat ka Allah iku palayarauna mangka teu ningali ieu Arifun li anfusihim kana pirang-pirang dirina itu Arifun sayan kana hiji perkara oge ataya tamidu sehingga yen tak
kudu tatagenan itu aripun alaiha kana ieu se. Anapun ari arifin mah zaman nu maripat ka Allah teh ningali pan kana didina kana hiji perkara oge maksudna kana daya kakuatanana kana amalna teu katingali pan ku arifun mah tina diri da diri ge atuh anugerah ti Allah diusikeun diri teh ku daya kakuatan Allah ya amal teh atuh tapak damal Allah amal urang teh tah nyaksina kitu arifun mah maksudna dina sirna jeung qalbuna teu poho kana nyaksi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bal yusyahiduna balik tan ningali arifin ningali teh nu syahadah teh nyata ningali sir rasana teu kapalingan sehingga ningali rasa alif rasana paningali arifun bal yusyahiduna balik tan nyaksi ieu arifun anal paila kana sarasna nu migawe al hakikiyah kan anu sabang sasabenerna wa ieu pail hakiki ku Allah taala inu midamal sabar nama Allah Ta'ala wa anahum jeung ningali nyaksi arifin mah kana sararasna ieu arifin arifun mahalun eta jadi tempat liduhuri dalika kana dohirna itu fa'il hakiki jadi arifin mangan saukur jadi tempat kana dohir fa'lullah dama Allah pakot wungkul. Wa asara jeung isarahan sapal musannif mere pituduh mere nyaho sabla jimna tina isarah mere pituduh pan mere nyaho mere uninga musannif rahimahu muga-muga mikasih musannif kaya musannif rahimahu muga-muga mikasih ka musannif sapal Gusti Allah taala ila alamatin kana ciri ya'rifu anu bakalnya biha kusababi alamat sapa al abdu abdi nafsahu kana dirina ya abdi pamin alamati kaunihi mangka tetep tina sapali cirina ayana si abdi minal kismainil awalain tina bagian dua anu awal dua nah nyata ibad jeung murid nuksanu rojai ari kurang roja aya rojaihi tegasna rojana itu si abdi billahi dina di Allah ta'ala Allah ayo dihilahu kana yen tangasupkeun Allah ka ieu abdi ajanata ka surga wa yunjiahu jeung kana yen ta nyalametkeun Allah ka abdi minal adabi tina siksaan Allah ingkana lamun aya ya abdi minal ibadi eta ti pirang-pirang abdi di lamun si abdi hayang nyaho kana cirina bahwa mahana tina bagian dua anu awal dua nyata boh bagian abdi atau murid kurang naroja ka Allah dina ngasupkeun ka surga na Allah kurang roja ka Allah dina ngasupkeun ka surgana Allah ka urang jeung nyalametkeun Allah tina siksaana kurang roja teh tah si abdi eta teh wa ayu silahu jeung kana yen tanepikeun Allah ka itu abdi upami abdi murid ka murid wa ayu silahu jeung kana yen tanepikeun Allah ka itu murid ilamat tubihi kanu disuprih ku itu abdi eta murid teh al mutaqaddimi anu geus narima ti payun nyata tepi ka Allah sareng saterasna in kana lamun aya isi abdi minal muridin eta teh sapahina pirang-pirang jama anu ngarepkeun wusul ka Allah dalam murid mah kurang kadinya kurang roja tah kurang roja kana nepikeun Allah teh ka eta murid kurang roja ka Allah kana nepikeun Allah ka eta murid ingda wujudi jalali dina nalika wujudna kasalahan lamun si abdi meureun nalika wujud kasalahan teh kurang roja teh karena Allah ngasupkeun ka surga teh ka manehna anjeun sabar rojana ngurangan masih keneh sok ngurangan jeung namahan haupna sami sok aya namahan sok ngurangan murid ge sami sok aya namahan sok ngurangan jadi kumaha amal soleh nu kaluar tina dirina mangaruhan gitu. Tos mana wujudna kasalahan teh antas duro kalawan yen tak keluar minhu itu abdi apa maksiatun maksiat kajinan seperti jinah ada anggota teh pan aya jinahna nya saya jinahna pandangan aya jinahna cepil aya jinahna sampean aya jinahna komo parji mah teh jinah pahisah dosa gede lamun ti si abdi keluar maksiat kurang roja teh ka Allah Subhanahu wa taala wa goplatin jeung seperti poho anillahi taala ti Allah taala keur si murid lamun si murid teh bona poho ka Allah ieu
kurang atuh roja teh ka Allah kana nepikeun Allah ka eta murid. Wa tarki auradin jeung saperti ninggalkeun pirang-pirang amal kebiasaan saperti ninggalkeun wirid-wirid si murid teh yeuh tuman ngalaksanakeun wirid jadi wirid tinggalkeun wirid teh takur sabab ninggalkeun wirid jadi kurang kana roja. Wa min alamati kaunihi jeung eta tetep tina sapalina ciri ayana ieu si abdi minal arifin ti sapalina pirang-pirang zaman nu maripat ka Allah panauhu ari panana ieu si abdi anapsihi tina diri abdi lah tina sapali cirina ayana si abdi ti golongan arifin panana si abdi tina diri. Nah nu maksudna teu ningali daya kakuatan diri. Nah ningali karena damel diri. Nah, jadi wungkul ningali karena afal Allah, karena daya Allah jeung kekuatan Allah. Pelantan kitu. Faida waqa mangka di mana tumiba ye arif. Ya mah sabab abdi geus jadi arif. Pijalatin atana pijalatin dina kasalahan. Asabahu atawa keuna ka ieu arif apa goplatun poho wa Allah syahida. Mangka ningali mangka nyaksi mangka ningali batin sir arifin arif tasrif al haqi kana padamalan Allah tasrif al haqi kana nasorukeun Allah pihi di itu abdi wajir yana qadaihi jeung ningali kana berjalan qadona Allah alaihi ka ieu abdi. Jadi kaluar pagawean naon bae tina anggah ta'rif tah arif bilah mah ninggal kana damal Allah jeung kana berjalan kodo Allah. Naon margina nu tadi teh sabab sirna henteu eureun tina nyaksi kana keagungan Allah, qalbuna henteu liren nyaksi kana sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami midamal kasalahan teu ngurangan kana roja arif. Sabab ninggal kana sifat Rahman Rahim Allah jeung Maha Ghafur Allah. Upami midamal amal soleh tengurangan karena haub arif sabab ninggal karena sifat jabar Allah, sifat qahar Allah, sifat maha syadid Allah, upami dina adab Allah. Upami amal soleh ngalaksanakeun amal soleh tengurangan karena kasieun arif matang we antara kasieun jeung rojana teh. Sabab nyaksi karena sifat jalal jeung jamal Allah Subhanahu wa taala. Kama seperti perkara contoh ningal nyaksi karena sifat jamal Allah jalal Allah mangka dina waktu midamal kasalahan geus leuwih tihala qalbu arif ilah nyaksi kana Maha Ghafar Allah Rahman Rahim Allah mangka atuh bakal bisa tobat. Nah yakti memeh midamal dosa ge geus leuwih tiheula hatena babalik sabab nyaksi ka Allah Subhanahu wa taala. Atana pikeun migawe dosa bisa tobat arif komo geus migawe dosa mah bakal bisa tobat ke Allah Subhanahu wa taala eta ge ku anugerah jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Tak jami anu tobat tina dosa seperti zaman teu boga dosa. Tapi dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama seperti perkara anahu sarasna kalakuan jeung tingkah iku ida saudara di mana keluar minhu ti arif apa taatun taat Allah atawa datang tawa kena lahu ka'arif apa musahadatun qalbiyatun ningali nu bangsa hate musahadah nu bangsa hate lam yaro mangka teu ningali ya arif bidalika dina itu bisa taat dina itu musahadah qalbiyah lahu kana dayana arif wa kuatahu jeung kana kekuatan arif jadi ngali sabab ningalna kana damal Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran kitu pala parko mangkate beda iku mujud ing dahu munggu arif bainal halaini dina antara dua tingkah. Masih dua tingkah tina dirina rek kaluar kesalahan, rek kaluar amal soleh, teu aya beda. Arif mah naon margina li anahu kana sarasna arif iku gorikun anu kakerem fi bihari tauhid dina pirang-pirang sagara tauhid. Dan nyaksi kana keagungan Allah teh qadistawa teman-teman geus sarua apa haupuhu kasieun arif wa rajauhu jeung raja arif sarua haub jeung rajana imbang sabab dina haub arif aya raja arif dina raja arif aya haub arif teu nambahan teu ngurangan haub jeung rajana sampurna haub sampurna raja
Kalayan kusu mangka tengurangan opo al isyanu midamal awon apahu kana kasieun arif. Walaya jidu jeung teu namahan opo al isyanu midamal kasayan arif rajaahu kana rajaan arif. Paman mangka sahaja malam yajid an encan mangihan ieu man hadihil alamata kana ieu ciri di ieu man masih keneh tatagenan si hatena teh kana amal. Asok aya kurang roja gede ya asok kurang roja sok aya kurang kasieun di mana sieun sok aya namahan sieun kurangan sieun tah aya namahan roja kurang roja maksud jamin teu manggihan kana ieu ciri nyata seperti anu dirandapan ku arif pal yujahid mangka kudu mujahadah ieu man nafsahu kana nafsun aman kana diri man biryadati ku pirang-pirang riyado ku pirang-pirang alatih nafsu wal adkari jeung ku pirang-pirang dikir ataya sila sehingga yen tatepi yasiman ila maqamil irfan kana maqam makrifat ari ibad jeung murid mancan arifnya pasti bakal kitunya bakal aya naon kurang dina roja teh sok aya kurang gitu. Dina haub sok aya kurang atawa sok kurang tambah pasti bakal robah gitu sebab aya dina hatena kada tetegaran kana amal yang geus kitu ge urang midamal amal soleh kepakat urang mah geus suatu anugerahnya geus sae gitu. Wa muradul musannifi jeung ari dikarepkeun ku musannif bihadil hikmati ku hikmah ikutan situ salik ngatanginaskeun salik warob muhimatihi jeung ngaleungitkeun pasejan arif anil itimadi tina tatagenan ala syai'in kana hiji perkara siwa maulahu kasalian anu nulungan itu salik kasalian kakasih salik jadi dikarepkeun ku itu musannif teh ku itu hikmah nu kahiji eta tina sapalihna ciri tatagenan kana amal kurang naroja dina nalika ayana kasalahan tah eta hikmah teh keur ngatanginaskeun salik maksudna supaya getol amal jeung ngaleungitkeun pasajan arif tina tatagenan kana perkara salian Allah maksudna supaya bisa ngamalkeun amal syariat nyaeta ngalobakeun amal soleh supaya bisa ngamalkeun hakikat nyaeta eueuh tatagenan kana eta amal soleh saperintah hakikat urang teu meunang tatagenan kana amal soleh sabelum urang tatagenan kana amal soleh musyrik kopi Allah pan ngararang urang ngamusrikeun anjeunna ku seuneu nyembah kana seuneu ku matahari ku patekong ku batu ku tangkal kai ku sagala rupa we makhluk Allah ararang pan Allah ka urang ngamusrikeun anjeunna nya kitu deui urang ulah ngamusrikeun ka Allah jeung diri urang ya nu dimaksud ku ieu musannif ku hikmah mesti tur tadi supaya salik bener ngamalkeun syariat getol tanginas jeung ngamalkeun hakikatnya eta ngaleungitkeun tatagenan kana amal saleh salian ka Allah jadi kudu tatagenan teh ka Allah wungkul la tajhidu lain karepan musannif teh ngamaleskeun pil amali dina pirang-pirang amal liana hakana saresna ieu amal sababun adiun eta sabab nu bangsa adat pil wusuli dina tepi ilallahi ka Allah taala ayeun ngamalaskeun dina amal lantaran eta amal sabab bangsa adat anu bangsa dina nepikeun ka Allah teh sabab eta amal teh nyata sabab adi sabab adat teh bisa aya bisa teu aya bisa bukti tepi ka Allah ku sabab amal soleh bisa henteu mangka eta mah uwih kana pangarasa Allah Subhanahu wa taala dikeresakeun ku Allah tepi ka Allah ku sabab amal soleh tapi dikeresakeun ku Allah tepi ka Allah teu aya amal soleh bisa wae tapi Allah mah kawasaeun daya amal soleh mah sabab adiun sabab bangsa adat lain sabab ceuk akal lain sabab ceuk agama wala tahkiru ma jeung lain ngahinakeun perkara tantajiduhu tun intana taja tuntijuhu anu ngabuahkeun itu amal kana ma
minal ahwali nyatana tina pirang-pirang hal wa gueriha jeung salian ieu ahwal jeung lain deh dikarepkeun ku musannif teh ku itu hikmah teh situtur ngahinakeun perkara anu hasil ieu perkara teh tina anu ngabuahkeun amal teh kana ieu perkara tina pirang-pirang ahwal nyata sapertos dibukakeun tutup-tutup upami ka murid ditepikeun ka Allah upami ka ibad asup ka surga salamet tina neraka lain ngahinakeun eta wa gueriha jeung salian ieu ahwal liana dalika kana sarasna mongkon itu iku minatun anugrah minallahi ti Gusti Allah ta'ala Allah sabab eta mah perkara anu dihasilkeun ku ibadah ku murid ku dikir upami ka abdi yang dihasilkeun asup ka surga dinikmatan di surga upami ka murid tepi ka Allah kabuka tutup eta teh pan anugerah ti Allah layan bagi anu teu penting naon raduh nolakna mah teu penting eta anugerah ti Allah ditolak ku urangnya nu maksudna mah ulah dijadikeun tatagenan contoh seperti urang ngaos Quran nya barokah hikmah tina arodan Quran atawa arodan naon asma Allah tuluy urang teh bakal naon dijebarkeun rezeki contohna ku Allah bakal di aya hikmahna tah eta hikmah teh teu kudu diseja teu kudu ditatageunankeun eta urang ngalaksanakeun ngaos Quran naon be amal ibadah kana eta ngahasilkeun rezeki naon bae eta dihasilkeun ku rezeki teh ku Allah eta mah anugerah ti Allah teu penting kurang ditolak eta urang kudu perlu syukur ka Allah Subhanahu wa taala eta geus dipasih anugerah ku Allah Subhanahu wa taala jadi paramalan hakikat mah teu bisa dikaitkeun tina urang tapak damel nu kaluar ti makhluk tina damelan makhluk kana hikmah anugerah ti Allah Subhanahu wa taala kana hikmahna eta amal sabab eta duana ge anugerah ti Allah Subhanahu wa taala iradatu katajrid wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.